Jangan sip. Hoi. Lamun dewek jalankan jadi Bupati Majalengka. Kira-kira na mantes deh. Tapi dah kudu boga kedudukan heula di masyarakat. Atuh pan kieu dewek teh RT. Jaba ketua himpunan peternakan di kecamatan. Tapi lain eta we mang. Angger kudu boga ilmu. Mana anggap beres belet? Sok cing atuh tes masalah peternakan. Cik sebutkeun sato piaraan masyarakat pedesaan. Wah, cetek atuh eta mah. Ya, domba, ayam, sapi, munding, meri. Bisa. Cik sebutkeun nu sok dipake pupuk kandang. Atuh eta mah tina bangsa tatayan. Ye, tai embe, tai hayam, tai sapi, tai marmot, eta. Bisa. Cik hiji deui sebutkeun ngaran presiden Amerika nu kahiji. Ting tulah jangan sip. Badeuk mah teu apal euy. Nya cek uing naon tong hayang waka nyalon bupati. Naha? Ilmu Mang RT teh karek tepi katatayan. Mang RT Atuh mana esuk renek balik sekolah. Boba maneh minggat. Sing balik atuh jalum maneh sekolah teh. Kumaha lamun guru maneh nyusul ka dieu? Rek dikamanakeun harga dewek salaku RT. Lamun di sekolah aya nyusul mah gegera Mang RT nya muni. Nah, maneh nu minggatna dewek nyumputna. Kapan teu minggat da izin? Izin naon maneh? Izin balik da Mang RT mah. Ih, jadah. Mantap. Put. Kekarasanya bulan puasa teh geus tereh parat. Isukan geus lebaran di wae. Pugu emang. Teu karasa we. Mangkana jadi tradisi lebaran teh. Khususna nu lengo. Sok nanyakeun, "Ira kawin?" cenah. Tanya bener Mang. Nya matak ge gerak kawin. Tadi nama rek kawin ke orang kota. Bapana indungna geus satuju. Awewena ge geus satuju. Ngan hiji nu cenah satuju ye. Saha? Salakina. Ada. Lain Mang Rete nya can meuli baju dulang. Can pugu. Ayeuna mah segala mahal. Komo ayeuna mah balanja teh serba online. Nya bener Mang. Ngan omat ulah meuli baju kameja. Bener? Meuli baju mah ka jelema lain kameja. Cadah, bojo gede baik euy. Jeung Mang Rete ye. Lamun jakat ulah ku pamajikan teu dimeunangkeun. Bener? Nya jakat mah ku duit jeung ku beas, lain ku pamajikan. Cadah, bojo deui dewek. Mang, urang rek nanya ye. Pan keluarga urang teh ganjil. Tah, lamun ke lebaran rek ngucapkeun kami segenap keluarga tak kami seganjil. Ah, masih apa lah? Yuk, mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha puasana lancar. Alhamdulillah lancar Tad. Lancar puasana teh sarena ieu teh. Puasana. Rasa ngisi gitu. Hari puasa teh pedas sare wae. Henteu atuh tadi. Ka masjid teh. Kadang-kadang Tad. Tapi kadang-kadang jangan hansip. Ya, sing saha wae jalmana di bulan puasa tinimiti salat subuh, nepi ka beres salat subuh, salat lohor, salat asar, salat maghrib, salat isya. Tuluy eta jalma teterusan salilas beberapa poe, maka eta jalma pasti kakunci di ruangan eta masjid. Ayo, waduh atuh nya. Aku beri kacu Ustaz gini waduh ya. Ya kieu atuh kieu. Ayeuna urang mengpeng aya dina bulan suci Ramadan. Hayu urang coba ngamakmurkeun masjid sabab gede pisan ganjaran anak komo di bulan Ramadan.
sabab dilipat gandakeun ieu na pahalana nya aya sababaraha fadilah gitu anu matak urang ayeuna bisa semangat ngamakmurkeun masjid teh kahiji nyaeta urang ayeuna ngabangun masjidna oge urang dijanjikeun imah ke di sawarga ku Gusti Allah sakumaha dawuhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta membana masjidan lillah kama hasiqatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah nyaeta nu hartosna saha jalmi anu ngabangun masjid karena Allah sagede sayang manuk oge atawa leuwih leutik ti sayang manuk maka dijanjikeun ku Gusti Allah ka jalmi anu ngabangun masjid eta dibangun engke imah di sawarga sajabaning eta bisa entos ngalaksanakeun ngabangun masjid nyaeta urang ayeuna indit ka masjidna oge rek ngalakukeun amal kahadean atawa rek ngajarkeun kahadean ku Allah geus dijanjikeun eta jelema pahalana nyaeta sapertikeun jalmi anu haji anu sampurna tah ayeuna urang periheun tegaduh artos tegaduh harta pikeun ngalaksanakeun ibadah haji maka Allah mempermudah karena eta urusan nyaeta dina ngalaksanakeun kahadean rek mangkat ka masjid. Katingali bulan puasa geus siap-siap rek indit ku kuring ditanya rek ka mana manehna ngajawab kuring rek indit jauh salila 11 bulan ka hareup ti mata aranjeun sakabeh bejapkeun ka sakabeh jalma hatur nuhun geus nyambut kuring ku pinuh gumbira ngahias beurang kuring ku kasabaran jeung istiqomah nyaangan peutingna kuring ku tarawih jeung tadarusan lamun anjeun sono ka kuring lobakeun ngadoa mudah-mudahan aranjeun panjang umur jeung panggih deui jeung kuring amin